Tah, aya-aya bae aing mah. Keur mua coba rek hujan dongkrak teu waras. Ieu teh. Teuing. Ieu oli kitu euy. Lah jenting masing pantak ge pake nyanyian ieu be ke urang. Turun keuneun loba keneh deui ieu teh. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Ieu keur ngomekeun dongkrak teh naik tedek naik. Itu dah baru jeung oli naik Tuh, aya naik mah euy alhamdulillah geus diolian. Tadi mah olina saat. Ya, Kang, ayo we ngecemplung dongkrak leutik nu gede atuh. Nu gede. Kapana heueuh kitu arek meuli urang teh da eueuh duit pan ngandalkeun uang makan pake meuli beas beak. Kang nempo menit telep ka sorangan. Kan? Pang nempo menit telep. Lain nempo-nempo mane ieu jiga meunian mah jiga bersih jiga herang euy. Kieu we saya na Kang. Sok di mana digawe ayeuna? Bet moal buju beja ai kahirupan mah pan teu kudu di beja-beja. Ulah sok moal buju beja. Ieu tatangga ge meureun kitu. Ayeuna akang masih kana dina mobil masih. Urang mah teh baheula ogenan euy mantak pinuh ku oli ogenan awak geus slogan kieu. Kang sok inget akang mau mobil kolbak geuning keur mawaan golotok. Baheula. Na mobil kolbak anu hulu. Oh, anu carelong kawas entas gering panasnya. Mobilna. Kolbak nu eta kawas panon akang kitu jarero gering dua. Lah, ulah sok diatekeun kana mata jalma da. Ingat rek yang ka Cirebon harita teh nya. Ngatanyakan alina yeun eta kalapa cing teh mani merweu cing teh ragrag. Lain pan harita teh heuy ingat aya nama euy urang eta harita kawiwiranganana urang rek iang kalapa urang. Nah, datang ka tobong teh kalapa beak. Eta ku masih kajadianana. Pan teh tukang teh meureunnan semplek etana, konsina coplok. Aing muru-muru susah panjang jalan nu marulungan loba. Deng kahirupan masih kana jalan ayeuna, masih kana. Masih ana keur nurunkeun kayu di pabrik, Pan. Urang teh mata mobil leutik mobil. Ayeuna urang teh minangkana mah dina mobil gede, urang teh peda. Oh, nu gede nu engkel nu toronton. Toronton pada haji kamari teh nitah ka urang teh. Aceun ari kira-kira daek mah cenah teu mobil urang eueuh nu mawa gitu. Oh, kalau toronton ayeuna Kang. Nah, utang teh lah toronton kitu bae. Ngadunungan lain sorangan. Ngadunungan. Pan urang mah boga ogenan dijual deui. Nu urang mah. Iya Kang, kieu meureun euy. Meureun sorangan meureun hiji pedah ka lanceuk, butuh gede. Moal ka mamana engke burit, sugan burit engke. Iya, ari burit mah ka mamana da urang ngukur sajalan ari kai teh itu. Abi pan boga tarikeun butuh Kang, memeh ka batur gitu. Butuh naon? Boga tarikeun abi teh. Boga muatan. Ngan hayang kana mobil gede mun bisa mah, nu toronton. Barangna teh mangrupa naon barangna kayu atawa naon? Kenteng lah di mana nu alus ayeuna kenteng. Oh, kenteng. Di mana nu alus ayeuna? Nu alus mah anu geus-geus mah di Jatiwangi aya. Di Kebumen aya. Ngan eta mah kariwen arek Kebumen ka Kebumen atau arek ka Jatiwangi. Ka Jatiwangi we kan. Ka Ya. Jatiwangi we. Kan hargana. Kan yang mau mobil anu toronton. Iya, sok bae. Gede da. Urang mah da itu apa namanya ge na toronton ari kai mentak bana kempes cek dongkrak eta na. Teu naek dongkrakna urang teh. Untung Kang memeh ka batur pang narikeun atuh ke burit. nya. Hayu ari kira-kira eta mah da urang teh. Ari ku toronton mah kabawa. Ku toronton mah kabawa jeung kuat toronton mah. Keur urang da usah ieu keur muatan gitu. Ngan eta mah karep bae kitu rek wayah naon indit. Aya mah engke burit. Ayo urang mah paling-paling beureun tos ngarapihkeun nurunkeun kayu meureun urang mandi heula kitu. Bener Kang. Ya. Lah urang mah. Dina we lah ka Jatiwangi Kang. Da urang mah mau mobilna kan sase cung euy teu bisa lulumpatan nih da mau. Iya, penting nama akang seak ka ditu, engke seak balik ka dieu salamet mah aya gitu. Da ngorodang bae kitu mobilna ge da teu bisa nangtung. Mau kenteng kan? Kan? Mau kenteng. Oh, mah kenteng. Kenteng. Ayo. Mau kenteng. Kan ieu dina masalah ongkos ya, cung. Satu lah ongkos. Masalah ongkos kumaha da bare teh urang kos narik. Di Jatiwangi teh. Nanti dia mah suluh. Jadi ongkosan teh pepe urang mah. Pepe gede duitna. Arian mah kan ku nyokot unggul teh ditu. Nyokot. Dalam mulai mah ngagulumrah teh mah ka ditu. Mulai mah suluh sugan beureum. Aing boro-boro penting eta urang pamakeun kenteng. Ari bare teh mah urangnya mawa kenteng unggul ka dieu teh perhitungan teh 3 juta ongkos teh. Urang mah moal tubur tawar hitung-hitung bari nyodakohan ka akang mere milih ka akang rezeki ti abdi nya
atuh hari kita mah meureun ongkos meureun Ya sakitu. sakitu meureun 3 juta Ieu nya. bawa Toronto nu gede. Heeh. Mah kenteng. Wah kenteng ngan eta kira-kira kentengna rek moal 10.000. Meureun lah teu pira urang mah Kang. Jadi modelan bola ting moal pang ting moal. Teu pira sasemplek keur ngarurus suku. Hah? Sasemplek. Ya cuma ngomong teh jeung kolot ya teh euy. Lamun sakira-kira na rek eta mah ya ngomongna jeung senal aing mah rek init deui moal dongkrak lah aing mah. Rek nguruskeun mobil. Tah.